صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pangresa Bapak Tengku miwah Ibu U sareng pin sepuh sadaya sumangga langkung ti payun urang sangekeun puji sareng syukur ka Gusti Maha Suci anu parantos maparin rupining nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat anu ngalantarankeun urang dina dinten anu karasan cangra riung mungpulung di Padepokan Seribu Ageng di Daharaga jatuh kramina pun alo puput ka Kang Arif atuh sholawat miwah salam urang sangakeun kajungjunan urang Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina para sahabatna tur umatna anu kumlanang di alam jagat pawenangan. Patengku miwah pin sepuh nu sami-sami rawuh di patempatan bingah binaruh ngeureus bingah nu taya hinggana bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ka ieu tempat parantos sumping rombongan Pak Tengku saparakanca sapilih umpi tadi parantos kadangu sareng ka kuping ku urang sadayana naon-naon anu janten pamaksadan Pak Ustad mangga Pak Ustad Epi di Bandung janten upami kusimburing dicenekeun tadi Pak Ustad Lukman teh ayat 3 pamaksadan nu kahiji bade nepangkeun silaturahmi antawis keluarga besar Bapak Tengku sareng keluarga besar pun Adi Burhanuddin. Anu kaduana sejak masinikeun janji anu parantos dikedalkeun kapungkur dinten ieu oyong dipati ku jatuh keramik. Anu katiluna nyangakeun cacanakanana anu kaopatan nyatangtos ku urang bakal sami-sami didungakeun. Pak Ustad kalawan asmanapun Adi Ujang Burhanuddin simkuring nampi calon panganten pamaget ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal getihna satetes ambekana sadami mangga disuhun dina mun-munan urang enggah-enggah ditikakeun. Anu kaduana perkawis cacanakan sok sanaos tadi Pak Ustad Lukman ngalaipkeun namun nu dipamrih sanes cacanakanana daos saur sepuh karuhun urang mah sanes seueurna nu janten sae namun sayana sing janten seueur mugia wae nanu dicanak teh sing janten modal ieu dua rumaja anu niat mungkas salagasan ngoning ngaheuyeuk rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah atuh salajengna daya lepatna simkuring sebagai uwana
mayunan Kang Ustad Epi hoyong masihan Pepe Lingka pun alo anu berjatuh kerami omat dina rumah tangga sanaos dina Al-Qur'an aya ayat arjalu qaumun ala nisa isi teh sanes bawahan caroge gitu kan ulah gaduh anggapan bawahan langkung hanap derajatnya tibatan atasan mari di pasar baru bawahan langkung awis pangosna anu kaduana KHD dina ngahayeuk rumah tangga ulah mayunkeun artos ulah mayunkeun duit margi sadaya nu aya di dunya teu tiasa diukur ku duit da ai lawan mah kedah diukur ku meteran panginten minangka pamuka sanggem hayu urang sami-sami dungakeun ieu rumah tangga anu gaduh niat mungkas salagasan teh sing sareundeuk saigel sababot sapianean sabata sarimbagan kacai jadi saluwi kadarat jadi selebak Arif puput ua bade mungkas ieu panampian teh ku hiji sajak nyaeta rumah tangga teh lir ibarat munggaran lesotna jangkar laju parahu mulah lautan umbul-umbulna dinul Islam pangulahna kaimanan jeung kaikhlasan hiji mangsa urang dungakeun ieu parahu sing balabuh di pelabuhan sakinah mawadah warahmah pamungkas katinggal seueur nu nganggo masker itu simbol Pak Ustad Epi masker teh singketan mawadah sakinah kersaning Allah Subhanahu wa taala atur nuhun simkuring hilap teu ngawanohkeun ngaran puasa simkuring taufik di payuna aya we hiji di penggerna aya we opat taufik panjang dipanjangkeun mah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadhu minha adlu wala hum yunsarun. Al-ayah. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Al-ayah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Faman raghiba sunnati falaysa minni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Takdir teu bisa dipungkir. Kadar teu bisa disinglar.
Di pager ageng teh lebet ku tatangkalan, nu lebet ku daun tiap tatangkalan, tapi aya daun lagrag hiji tina hiji tangkal nu lebet ku daun geus aya katangtuanan nalika leubreut garing jeung baseuna lagrag eta daun tina hiji tangkal. Bersyukur atas nikmat umur palawargi urang can dikalubur. Ieu teh keur pandemi Kang Arif kadon kawin. Keur wabah kadon hajat Kang Topik kumaha teh. Eta disebut kadar teu bisa disingrar, takdir teu bisa dipungkir. Bersyukur masih dibere umur. Keur naon? Keur bertafakur. Ekstra mikir. Keur bertadabur, ekstra maca. Keur bertadakur, ekstra merenung. Keur bertasyakur, ekstra nempatkeun diri dina kahayang nu nyiptakeun urang. Kang Arif, nikah mah ibadah nupang panjangna jeung kudu boga cukup kuota. Gogodana harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota Toyota. Aslina wani diriungkeun. Pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang, moal bogoh mun teu wanoh, moal deudeuh mun teu deukeut, moal cinta mun teu loma, cek orang wetan, witing tresno jalaran soko kulino. Mun ukur kawin, hayam ge aranakan. Berkembang biak tapi dijamin berkembang baik. Aya endog hayam teh rupa-rupa. Aya endog nu panglegegna ngaranna endog asin. Sieuna teh ku endog puyuh da loreng. Nya preman makan ku nu loreng. Tan endog puyuh jeung endog asin teh sieuna ku endog negeri sieun teu digaji. Na rumah tangga mah ulah anu nepi ka sieun kecuali Allah. Sebab mun teu sieun ku Allah rumah tanggana kacing calang. Wattaqu tadi ayatna sing sieun. Yauma kana hiji poe la tajzi nu dina eta poe nafsun an nafsin sanajan sadapur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagaleng, sakacamatan, sapager ageng punten di akhiratna teu bareng kunaon kacing calang. Contoh Nabi Nuh teu tiasaeun nyandak putrana ka surga, leres Pak Ustaz. Nabi Ibrahim ceurik baririhan di akhirat nego ka Allah hayang nyanak ramana tadi bebe jaheul alus tah. Ibrahim sekelas nabi ahli tauhid urusan hidayah ceurik teu bisa mere hidayah ka kolotna. Ieu contoh-contoh rumah tangga ya. Aya nu kolotna asup ka surga, anakna ka neraka Nabi Nuh. Aya nu anakna di salurga, kolotna di neraka Nabi Ibrahim. Aya nu bojona di surga, salakina di neraka sacik Asiyah. Istrina sahabu Asiyah teh. Tong bari melongga dieu meureun. Aya sabalikna carogena di surga, istrina angleung-angleungan ngojay di neraka. Saha tah? Nabi Lut. Anu ngeunaheun rumah tangga mah Kang Arif kama barakta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad matak poma tiap salat tong tinggalin sholawat nu eta supaya jadi gambaran patokan mapping urang teh ka mana ieu rumah tangga. Loba bu nu hajatna mewah leuwih ti dieu ngan sababaraha bulan. Nah gagayaan. Ieu teh kawin nepi ka lelah teh kunaon? Teu lillah. Kenapa melayani suaminya mengeluh? Temeng Allah. Kenapa cinta-cintanya tidak bertahan? Tidak bertuhan. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Ngundang lagi mah mahal. Punten diwartosan ya, ngopi guru abdi di radio sami sok mamaca babalo gonjangannya eta naon sabolong bentor gitu. Ari ngaran rumah tangga mah ibadah nupang panjangna, ujian oge panjang. Ngeunahna teh ngan 3 bulan di bejaan. Kaditu nama loba awewe nu lirik tengah peuting ningali salakina kieu ekspresina. Ngabiri gidig, guys. Naon ibu bet ngabiri gidig mun ningali salaki sare teh ustad beungeutna geus teu jelas. Baheula mah sispek aya nama one pack.
Baheula mah gagah cenah aya nama juga roti kadet. Jaba kerekna. Teu jentre. Dibaturan ku sosok salaki juga kitu. Coba mun niatna lain karena Allah. Tah, Teh Putri diajarna ka Asia. Sakumaha renyu baragaju borongongong buraong salaki sekelas Firaun ditambel we teu disanguan da ngalayani salaki teh tugas di Allah. Sok geura ibu teh rek gareulis teh rek kaondangan hungkul rek panggih jeung Ustad Epi jeung panggih Panaim montong eta teh kurang pas yang salaki dangdan mah iroh ibadah kali-kali make baju SMA aya mah sarokola budak kan keur langka pake ku urang ngahibur salaki ai tugas Sakinah tugas Teh Putri naon ai Sakinah lain sanajan aki ngeunah tenangkeun anzala sakinata fi qulubil mukminin dina rumah tangga mah masker nu tadi teh mawadahkeun sakinahkeun salaki teh kunaon ku teu loba pertanyaan mun salaki balik ti pagawean tong jiga kangen ben Teh Putri ayah di mana dengan siapa ieu teh pamajikanna Jua Shihab loba pertanyaan hiji pertanyaan awewe solehe mun salaki datang teh pertanyaan awewe soleha mah satu pertanyaan saja pengen apa selesai salaki anu rudat jiga Firaun bade ibak heula bade imam heula bade bobo heula sapaketkeun meneng ibak bobo bari imam geus tong rudat siapkeun jolang caian sanguna kadinyakeun salah urang Teh Putri boga salaki turunan entog Fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa tabi'atan sata tabiat lalaki awewe teh beda bisa lengkap teh ku takwa ngalayani suami karena Allah salaki nganafkahan istri karena Allah sakinah tugas awewe nenangkeun salaki mawadah tugas lalaki mere harta nu halal ka awewe ke batina teh wa jama'a bainakuma fi khair contona Ismail Ishak batitina dua pasangan nu juara bab tauhidna fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa khalaqa dzakara wal unsa diciptakeun teh naon mun teu pasang-pasangan sok urang tek-tekan geura aya beurang aya luhur aya kidul aya kulon aya bulan aya matahari aya Jogja menilila atuh waktu ya jadi wa khalaqnakum azwaja malah dina Yasin ge aya Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan aya Teh Putri aya Kang Arif ieu teh geus aya di Lauhil Mahfuz teh takdir poe ieu teh da kedahna mah punten mun teu ngahargaan guru mah abdi teh kedahna di jam sakieu di Bandung tepang sareng Sandiaga Uno kedahna mah tapi nah milih ka dieu teu dionang geus nu puguh ka dieu nu wawuh ya gawat teu datang mah ya ngadadar ngaguar ngulik nalungtik ngupas ngabahas masalah ibadah nu namina nikah teh ibadah lamun niatna karena Allah insya Allah bakal menang oleh tadi kagagas tadi kudu nampi pun guru sanes cacanakan nu seueur bari sae tapi kasayanana kedah seueuran keur cacanakan bade ditulis jadi status kumaha tadi teh Kang Opik sanes ditingali cacadakan nu seueur bari sae tapi ieu kasayan sing jadi seueur keur cacanakan meke rumah tangga jadi orang baik itu tidak gampang tapi jadi orang gampangan itu tidak baik nya bae teu ngarti ge lah da urang nu panas tonggong mah ngeunah ieu khutbah nikah kakara dipoe jiga ranginang ieu kieu ya jadi Kang Arif mun ngadadar ngaguar doa aya dina ieu ge ya barakallahu laka nah domirna ka lalaki heula tadi dibahas sapali kupun guru Kang Opik lalaki mah imam jadi mun lalakina bener wa baraka alaika eta Ibrahim mun aya ham ayeuna da ditewak atuh istri keur bureung beuteung ditinggalkeun di tengah leuweung ngan lain di pager ageng cuang cieung ludeung keung
tapi ludeng. Siti Hajar teh Bu dikantunkeun ku Ibrahim teh keur kumaha eta teh? Keur bureyeung beuteng ditinggalkeun sanes di pager ageng, di tengah leuweung bari keung cuang cieung bureyeung beuteng tapi ludeng. Nah, bisa ngadidikna aya Allah neng. Aya arek ka mana? Tugas. Parentah sa Allah, insyaallah Allah moal ngantep di batian ta Siti Hajar kunaon Bu? Jam-jam. Nu teu pernah raat jeung saat, kering jeung kurang. Teh Putri mun sia tugas luar doakeun lain nyalik si mikiran status. Ayah kemana, dengan siapa, kemana, ara capruk. Doakeun Ibu. Mun lagi telat balik doakeun. Naon Bu? Rujit Ustad di balong we antepkeun. Jelema tukang useup mah moal ngalaman kamajuan mun maju ti kujubar. Aslina geus antepkeun meureun eta bahagiana teh. Tak sing solehanya Teh Putrinya si Bapak merengaran Putih Fatimah Ajrahra teh baca geura saha Fatimah Ajrahra teh putrina Rasul. Sing solehanya geulis balik deui ka Kang Arif. Tanamkeun tauhid. Ame istri teu loba ngeluh tapi loba Allah. Ame rumah tanggana teu lelah kudu lillah. Ame rumah tangga kalian bertahan kudu bertuhan, berkembang biak, berkembang baik. Menawi sederhana si rumah tangga mah. Kamari abdi ngobrol sareng Ibu Gubernur, sareng Bu Wakil Gubernur teh sa Bu Lina. Istri Pak UU, BKOW, ieu masalah rumah tangga Bu. Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Barat. Ieu kadon kawin di Bandung mah keur hit cerai. 9.000 pengajuan dari kabupaten bulan ini selama pandemik 9.000 data perceraian digugat, tergugat, nu ngagugatna seurna istri. Kunaon ieu Bu Atalia, Bu Cinta, kunaon ieu seur istri anu ngagugat cerai kacaroge pandemi Ustad, kasus virus dapur teu ngalebur. Oh, numutkeun Ustad Epi kumaha pendapatna? Ieu teh naon jadi masalah ngagarugat cerai ibu-ibu kasalaki teh naon? Masalah dapur, ku abi dikaluarkeun Pak statement ti ayeuna ka hareup rumah tangga nyieun imah tong aya dapuran. Gopud we. Mun kira-kira eta nu nyababkeun runtagna rungkadna rumah tang. Punten. Keur panganten baru, panganten bari. Ai rizki ti saha? Jawab Bu dalin jumahan Bu. Ai rizki ti saha? Tah tong baper Teh Putri. Mun si Aa mere rezeki lain ti si Aa, ti Allah. Da loba nu janda hirup keneh, dibaraju keneh, berarti nu mere rezeki saha? Ieu masalah tauhid. Entak ibu tong rudet masihan salaki rudet mere nafkahna, tong rudet. Da urang mah boga Allah, paok we tina dompetna. Ke mun salaki melotot bade nyanak titipan Allah gitu. Setuju Bu? Setuju. Tapi ibu tong rudet salaki ge nu Allah, bukti salaki maot ibu teu ngilu da hak nu Allah. Entak mun salaki anu nyokot ge bikeun we, sedekahkeun dan nu Allah. Setuju Pak? Keun cenah para sehat. Yang seurikeun. Bener ieu mah lain heureuy. Ibu nyaah ka salaki. Wani diriungkeun. Salaki maot ngilu teu? Cik ieu mah yang nyok rek kawin deui mah. Tuh kan baroga rencana, salaki can maot ge. Coba urang ngarencanakeun geura Kang Opi. Meureun teu rudet. Artinya lain nu urang salaki teh nu Allah, maka Ibrahim mah ngetes istrina ditinggalkeun. Eta mah budak mereja suga nyaksian balik ti mamana lain mau oleh-oleh kadon mau parentah kudu dipencit. Salamet teh Ismail. Allah mah ukur nguji, matak ujian rumah tangga mah panjang. Kudu loba ngaji. Kacai jadi saleuwi. Nya kadarat kudu sakolam renang. Aduh, diganti saeutik. Nya. Kudu bareng ngaji. Fadhala ba'dahum ala ba'din bitaqwa supaya asup kana ayat udhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Sok bareng ka surga teh ulah ukur sadapur, sesumur, sakasur, salembur, sagulung, sagalang, sapager ageng, sakecamatan, tapi di akhirat teu sakanikmatan. Ku sabab amalna beda. Mun aya bor mah da digambar rumah tangga mah segitiga tah. Mun salakina pamajikanna jauh jeung Allah bakal jauh. Tapi mun bareng ka Allahna bakal panggih di titik nu sarua, sakinah, mawadah, warahmah. Kitu Kang Arif.
puncak ilmu teh naon? Arif. Maka Kang Arif mah syarat kudu berilmu, ame arif dan bijaksana. Setuju? Ya Teh Putrinya sing soleh. Niatan ngalayanan salah kita karena Allah, lain karena gantengna, daya tungtungna ganteng mah. Ganteng cantik itu relatif, nu mutlak nu goreng mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Ya orang pager ageng na sosial media nama meni glalowing, ningali kieu nama meni gulawing. Dina Facebook nama meni garis campernik, kieu nama campergo siang geus karolot geuning. Nya tong sok kajebak maksudna. Maka Rasul ngawawadianan Absus salam, rumah tangga hayang hade, absus salam, tebarkan salam. 2, wa'at'imut ta'am, tong pedit kudahareun. Aya nu miskin gara babagi, cik hayang nyaho. Aya nu malarat gara-gara sedekah. Wasilul arham, awas eueuh mitohana Islam. Mitoha teh kolot, mitoha teh mimiti tugas habis. Mun aya teh Jahra mau Kang Arif mun dilahirkeun ku kolotna. Mentak tadi harunya bebeja kasih bapaknya. Awas, lain bebeja salilana. Longokan. Tong nungguan hari ibu nepungan indung mah lebay. Oi keur hari ibu mah kabeh statusna panaif. I love you mom. Aku cinta padamu mah. You are my everything. Kau segalanya ku. Eta si mama langsung komen, nya sagalana ku mama. Kes mun keundangan me HP budak kasaha. Nyaitan popoean mun telat balik ti mamana kusaha. Doraka nupang badagna sabada musyrik. Naon tah? Uququl walidain. Siap asa jadi singa Depok euy duh. Sebidi kuda rengong edik ya. Nya baelah alus. Awas bising kaasupkeun ka pelaku dosa badag, hiji musyrik, 2 doraka kakolot. Geus nu umum hadisna mah da orang pager ageng mah santri unggul. Ridullah fi ridul walidain. Hayang rumah tangga menang ridho Allah. Engke mun geus beres hajat rek ka Pangandaran, hanimunna ka mana? Tong ini duaan bawa si ayah, bawa si mama pangyewakeun kamar. Lain ieu iindiaan ai kolot meuresan cangkang beuyeum. Doraka badag teh. Ngan unu ngabejaan mah moal apa? Bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Taya inti khutbah nikah mah. Urang aya mah mun teu dilahirkeun ku indung urang. Mentak sok aya sungkem dina tradisi Sunda mah. Datang. Kapan terakhir seperti ini kakolot? Zaman Soeharto mah berlaku kene. Kapan terakhir memegang tangan ayah? Bekas apa kasar dan kerasnya? Tuh bisa jadi urut 3 we keras siga nu di seberang itu. Melaan saha? Budak B biayaaneun, uruseun D didikeun nepi ka sarjana komunikasi. Jadi bidan teh ieu teh si mamah teh bisa jadi pernah kuli nyuci, si ayah ngaduk. Tapi da kolot mari do, mamah hayang naon? Ayah hayang naon? Ah teh hayang naon? Hayang soleh we. Jigapun biang ka abdi, mamah yang pilah rumah naon? Sawah? Henteu. Mun meunang mamah hiji menta ti Epi. Mama hiji men tapi mama teh nyeri ngajurukeun Epi teh komo Epi cikal. Nah nyeri kudu cikal loncing ya. Ngamimitian mah kesed keneh peureud keneh Pi. Jadi mama mung nyeri 2 kali mun maneh teu soleh angkleng-angklengan di neraka leuwih nyeri tinggal lahirkeun maneh. Bapak-bapak tong sok nganyerikeun hate awewe nya. Nyeri ngajuru teh nya Bu nya. Tapi nyeri mana jeung disunatan Bu? Ah nyeri kumaha eta dareres kitu. Komo kudu ka opat mah Pak Ustad. Jo aya we da aya tapak lanceuk-lanceukna. Tak kumaneh mah sia cikal nyeri pisan. Hayang apa nyeri nang ajuru? Maneh pernah ngising teas nepi ka soek bujur. Omeh peuri eta mah can sabaraha. Matak Epi sing solehnya. Oke mah. Epi Senen ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh. Sia heureuy wae kalakuan. Nah mah bet kudu soleh. Soleh mah surat 2 hiji 105 Al-Anbiya. Yarisuna bumi terek diwariskeun ka sa kanu saroleh. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing soleh ka kolotnya wa walidun solihun ya ulahu. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Berapa juta kali ibu menangis gara-gara sieun budakna teu kasakolakeun, teu kabiayaan, teu kahuapan, teu kamanian, teu kaomehan. Geus sakola sieun teu menang gawe, geus gawe sieun teu menang jodoh. Prak jodohna sieun keur eueuh keur jupa-jupana baso tahuna keur hajatna.
isukan geus di hajatan badag kieu aya informasi budak KDRT. Aduh nyerieun teu kolot. Tak tong sok moal masalahnya. Jempling ngajempet tapi eling tambul kuduaan. Tadi teh jiga naik perahu, kunaon perahu mencos hareupna ngalawan arus mah kudu fokus. Benderana katakwaan. Nya supirna keyakinan, keimanan, eusian penumpangna ku amal soleh. Wa jama'a bainakuma fi khair. Insyaallah anjeun duaan ngariung dina kahadean. Ieu teh keur ngeunaheun ceramah teh da durasina nya. Durasina ieu teh karoke gengan sajam. Geus we. Pribados mah gaduh panyawat mun keur ceramah ngeunah sok eureun sorangan, da anger amplopna mah ngan sakitu. Nya karunya tukang payung deui nya. Jadi babakelan lah. Barakallahu laka ka anjeun mun anjeunna bener wa baraka alaika. Pimpinan arijalu qawamuna 'alan nisa sok sanajan bawahan leuwih mahal di pasar baru mah nya. Terus engke barudak teh ngamakmum. Pokona mah ngagamar mah ka Ibrahim we. Ibrahim bapak boga istri Siti Hajar Siti Sarah, lahir anak dua Ismail jeung Ishak, sing jadi Ismail sing jadi Siti Hajar anu kadituna berkah. Naon aya berkah? Subutul khair, tetepna kahadean sanajan geus maot manasik jalan terus. Naon aya berkah? Ziyadatul khair, sanajan indungna Ismail alaihissalam Siti Hajar tos pupus, jam-jamna ngocor terus. Berkah boga anak incu turunan nu soleh, sanajan Ismail geus maot kurbana jalan terus. Insyaallah sing dugi ka pake trok iteuk tong di dunya hungkul tapi ngariung di surga anu sarua. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Sing jadi ahli salat. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Khususan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana ighfir lana warhamna wardu anna wa taqabbal minna wa adkhilnal janna wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penutup, izinkan saya berpantun ka Cisitu meuli kopiah sakitu WA. Aya tomat, aya putih, tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun Mbak Ustaz Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arif Rahman Hussein. Saudara Arif Rahman Saya Hussein. nikahkan engkau Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya. dengan putri kandung saya bernama Putri Fatimah Azhara. Putri Fatimah Dengan Azhara mahar dengan mahar perhiasan logam mulia seberat 10 gram 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Fatimah Azhara binti Bapak Burhan Erwadi dengan mahar mas kawin tersebut dibayar tunai. Syah, insyaallah, syah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arif Rahman Hussein. Saudara Arif Rahman Saya Hussein. nikahkan engkau Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya. dengan putri kandung saya bernama Putri Fatimah Azhara. Putri Fatimah Dengan Azhara mahar dengan mahar perhiasan logam mulia seberat 10 gram 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri Fatimah Azhara binti Bapak Burhan Erwadi dengan mahar mas kawin tersebut dibayar tunai. Syah, insyaallah, syah. Mama dina danget ieu sareatna ditungkulan kadang wargi anu salih hadir. Hakikatna disakseni ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun abdi sejang haturkeun rebu nuhun laksa ketika nyahan kana kasayangan anu pangantos dibaparikeun ku mama. Eces pisan abdi ngaraos pangkutangan ku mama. Ti kawit abdi dikandung salapan sasi duwi katiasaan deuk sakieu. Kasawang pisan kumaha kasesah mama nalika gugureyeungan ngandung abdi. Celekit dina pandikan, jeletot dina bobokong, reyang-reying tebetah cicing. Pon kitu deui, waktos mamah nuut kleet kesang duyang darah mandi getih. Nandonkeun nyawa, ngabrolkeun orok,
nyatana abdi bisa. Alatan kitu dina kebek karumaosan ku seueurna jasa mamah. Abdi ngestok tina lembutan pangjerona, tina memaras mamah rupang dasarna. Sejanada pangapunten tina samudaya kalepatan. Abdi yakin mamah lautan pangapunten. Jembar manah tiasa ngalubarkeun kalepatan abdi, sinar ngadungakeun malah rumah tangga abdi sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata saimbagan. Anakin salaresna kasedih mamah dina danget ieu ngamuara dina kaberat hate indung kanu jadi anak. Apan asa kamari hidup ku mamah diakuat waktu orok, dimemenan waktu muda. Harita basa hidup regag-gegag diajar lempang, terus ditolonyok ke dalam nana. Nya ayeuna hidup sumegruk deui dina lakuna. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, orok nu harita diayong-ayong dina Aisyah. Ayeuna sul melondo deui dina pangkunan, yang nuhun keur dirungakeun alatan parantos kasolatan. Mungguh ayeuna hidup tos sawawa, tos manjing ngalelah rumah tangga, nyukcuk galur sunah rasul, mapal lacak papagon agama. Bral hidup dira beber layar tarik jangkar, kumamah tinangtu di jurung bunga pangsaena, malah rumah tangga hidup tinemu kabagjaan, dunya katut akhirat. Puput mangga ngalih ka apa Arif oge mangga ngalih ka Rama kertekeun lalembutan hidup hati hidup. Papa mungguh titis tulis bagja awak kasaksen kusadayana dinten ieu abdi duaan parantos ijab sinareng kabul sarta tosah ngadegkeun rumah tangga. Kukituna Papa kangge pibekeleun Puput jeung pibekeleun Arif ngambah sagara rumah tangga disagedengeun neda ageng sihapunten. Abdi neda pangdunga ti Papa malar dina ngawelah rumah tangga salawasna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Regepkeun Puput Arif aya gereneng kalbu ti ramah hidup. Anaking kiwari wancina ayeuna mangsana Papa dumareda waca balaka ka hidup. Satemena gunung karahayuan pasir kaasih sagara kanyaah Papa ka hidup teh langka ka kedal kulisan arang kacaritakeun. Lajan kitu ngahunyudna kanyaah Papa ka hidup teh tinang tu langkung-langkung moal aya sudahna. Dak sadaya anu diusahakeun ku Bapa nggoni ngadewasakeun hidup teh estuni ngadungakeun huap atawa ngaduakeun huap pisuk-suruk tidungdung melaan hidup sangkan jadi jalma masagi. Puput Ari papadening kitu eta perkara urang duaan denden dihadelem sieum urang tuna dihanyuang siang da kitu kakuduanana kolot kanu jadi anak. Ayeuna mah hidup gerak tandang makalangan, gerak olah para rumah tangga bari tumurut kana sadaya pepelingna nempatkeun sadaya lampah tujuanana angin gesan kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Puput Arif sok ayeuna hidup mayun ka Rama ibu hiji deui atarapi disebat mertua. Da kapan hidup geus laki rabi mertua jeung ibu Rama teh eta teh sarua derajatna. Gerabral undur tina pangkonan Papa kabagjaan sinareng kawaluyaan rumah tangga nu pinuh bang doa tuh
tos ngajagrag parahu pikeun ngajurung darmaga pangharpan. Bari salawasna pangdoa papah bakal ngiring ngadorong layar eta parahu nu diwelah ku hidup duaan. Mangga. Ais ngalih ka dieu. Mun puput ngemeti Mama Ais. Ta ieu ibu Rama hidup nu anyar teh nu anggal panggih teh sarua. Ieu ge indung. Ieu ge bapa. Mama, paralun ampun isi nama nata asa abot ngedalakeun. Tantos mama ulina diri abdi anu sakubuk stosi nyanggakeun sadaya-daya. Hoyong diangkeun janten putra mama, bireh parantos katali patri ku jatuh pikeun ngaheuyeub deudeuh malah kanyaan. Ngadekeun rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah. Mama, ieu abdi putra anu enggal ngadapi ulang sareng piwuruk ti salira mama supados tiasa sasarengan ngambah sagala kahirupan. Anaki Puput sareng Arif hidup ulah teuing ngalaipkeun gatantos moal disaha-saha sami-sami bakal diangkeun anak teges mama. Sok ngalih ka Rama hidup. Anaking ku mamah didungakeun mugia hidup sing tepang kasinugrahan ting trim lahir sinaring batin aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga ngalih ka Rama hidup. Arif ka Kamburhan Puput ka Patengku. Dengekeun gereneng papa ke hidup duaan. Apa nyangakeun beheung tetekeun ti korok-gorokeun suku genteng belokeun sadaya-daya. Abdi tos wantun sumolondo dina pangkonan papa maksana hoyong diangken janten putra papa. Sanaos teu aya nu disangakeun kajabi awak sakujur sareng reregedna hapunten anu kasuhun Bapa. Salajengna abdi nedapi dunga mugia rumah tangga abdi sareng Puput salamina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ye Arif Puput regepkeun gereneng bapa ka hidup. Geus anaking teu pantes hidup sesauran kitu. Insyaallah papah baris ngaping tur ngajaring rumah tangga hidup sakamampuna. Ayeuna masing sobar narima kana kanyataan da ieu teh istuning kudrat sareng irodat pangeran. Hidup kantun tipung katamang beas dinten ieu parantos mungkas lalagasan. Diajengkeun bade sungkem ka nenena sorangan. Di ayeuna sing langkung caket ka pangeran sabab mangtena anu manjing disuhunkeun pitulungna sinar ngajaring hirup urang sadayana. Alatan kitu omat laksanakeun perintahna tinggalkeun laranganana. Sok hidup geura cengkat ayeuna mah geura tandang makalangan mayunan sagala nu bakal tumiba ku kayakinan yen renghap urang usik malik urang aya nu ngobahkeun nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan anaking kahade hidup ulah kena kowah gingsir poho ka indung sinareng bapa margi indung teh tunggul rahayu bapa tangkal darajat nu salawasna ngarungrum hirup urang kukanya sareng pangdungan. Bral hidup geura ngambah sanggara rumah tangga mugia dumugi ka darmaga kawaluyan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah amit biduhur regekeun ieu pepeling. Bismillah amit biduhur regekeun ieu pepeling. Wah nitipkeun talatah ujung
put sinanang arif ulah wakaget uang kahidup saur tanda ningma katirasi hidup siun asak sasar lat pohon katemah wadi ngabarungan terkahayang lumawa cilaka diri sing kahang ngelaju nafsu sing taat parentah Gusti sing saeka indung Bapa kacar ge kedah bakti kagerha kedahnya lampah kedah hati-hati sakitun muka pihatun papaling sing ngatiwa muka beting muka puput sarang arif rumah tangga salawasa aya dina ridho Gusti amin ya rabbal Ya sekarang panganten beri nyawer heula mohon. Nyawer di abur-abur. Panganten heula 1 2 3 yur. Wur atuh Iya.